tobat abeh urang babarengan ke di akhirat menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun Ibu Hajah Khadijah khususna umumna sakabehna nu tertulis di dieu mudah-mudahan dihampura dosa-dosana, dilegakeun tur dicaangkeun kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang kabehan mudah-mudahan bisa tararobat tur bisa ningkatkeun ibadah urang. Akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Terakhir ulah dipohokeun abeh di akhirat urang boga syafaat, dibere syafaat, ulah dipohokeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali bes sabada sholat eta ulah. Sholawatna cenah nu mana kieu nu urang resep. Nu urang resep urang salat nariyah mangga munjiat mangga teh cenah salat Ibrahimiyah ben sok dipake ai salat. Bagus. Panjang teuing cenah teh mah kiai. Naon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bae. Geus teh sakitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad make wa ala ali teh cenah kumaha ngomong geus sakitu mah atuh cenah. Geus singkat dasa. Geus moal make wa ala ali pelit geus eta mah. Ngan bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Eta paling hebat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lamun endek eta acan nu biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bagus. Paling hebat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ngan mun eta ta 11 macana. Nya tengetkeun tah. Eta 11 tah. Coba bisa teh coba. Oh deui. Tuh. Geus tarepae ge. Hese ieu budak tidak bisa. Ya, nu mada bae urang nu bisa sholawat sakali deui 7 atau 11. Eta engke rahasiana urang teh sidar sholawat aya di Kangjeng Nabi wauhun ke ka urang. Sedangkan nu dibere syafaatul uzma adalah Kangjeng Nabi. Geus teu kudu hese-hese deui. Geus jawan kae wah ieu sholawat sanajan salat mati lok tapi sholawat masuk kieu. Seperti itulah tahkula. Nah maksudnya supaya orang babarengan di akhirat kan orang yang selamat. Kabehan mudah-mudahan orang kabehan dibere salamet. Nah hiji urang dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mauizah di malam ieu insyaallah ke urang tambahan irah waktu ku dongeng-dongeng akhirat, dongeng-dongeng ahli Allah, dongeng-dongeng murka terhadap Allah insyaallah ke di lain kesempatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.